Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi-wargi kumaha ye? Dararamang, alhamdulillah mugi aya dina panang tayungan Gusti Anu Maha Suci anu murbeng ieu alam sadaya. Atuh urang dina danget ieu kedah seueur-seueur bersyukur kana naon rupa anu parantos dipaparinkeun Gusti ku Gusti. Nya, kanikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, salang segala rupina pokoknya. Alhamdulillah. Kumanya, mudah-mudahan sing sarehat sadayana nya wargi-warginya. Alhamdulillah. Saha siga aya sora kita tan keketrok pantok tatinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sakedapnya. Assalamualaikum. Wih, kamana itu jang asep nya. Tadi aya sorana sarama waalaikumsalam tapi can dibuka-buka wae pantonna itu ye. Ih, jang asep. Ieu abah ieu. Mana itu nya? Ih, geningan abah waalaikumsalam abah. Mangga kalebet bah. Sok kalebet. Urang ieu heula lah, ngobrol di lebet. Sok ulah di luar dah. Tiris luar mending di lebet teh nya hayu. Ih, saya jak asa puguh teh duh. Heueuh asa ku cuaca ayeuna teu pararubuhnya asa. Kadang-kadang tiris, kadang-kadang hareudang sakedeung dubret hujan. Aduh pokona mah tapi nya dinikmati disyukuri urang teh nya pokona mah. Aduh. Emang gaduh naon gitu yang Asep? Banten kita ka jero sagala ieu ka abah. Aduh. Seueur bah tuh. Aya kulub tutut aya pokona namanya atuh bade sangrai cak-cak oge aya mah pokona mah kalem we. Lah sok bade naon? Komo racikan nama ieu kopi. Pake telur cak-cak teh kalem teh bah. Otak pedo teh gitu. Sok bah kalebet bah tah carik nu raos paledinya tah eta tah nu hipu lah dinu teu asa tu abah teh ih tadi na eta tah paledinya sakedik tah. Aduh alhamdulillah mun keur sarurumpaheun ka dieu geuningan ieu teh keur nama abi teh nu ka abah ka ditu teh nya aduh di belah dia tah aduh bener aduh hipu pisan ieu mah nya ini bener ya jok nahan deui ieu siga tina kulit marmot ieu mah nya lain itu kieu jang asepnya abah teh jauh di jugjug anggang di teang abah teh aya maksud jeung tujuan ka jang asep teh nya istilah nama kitu meureunnan atuh nu kahiji nama abah teh biasa we silaturahmi nya keun nu jadi kolot ka dieu memang abah ulah budak ngorak wae meureunna anu ka abah nu ka kolotnya kali-kali aku kolot oge meureun nganyang anu jadi anak ka dieu ka jang asep ieu atuh anu kadua nah abah teh aya karepet ya teh sabenerna mah jang asep ieu ieu hampura we saca-acana ieu ieu alah kitu tah bade namu teh 100 biasa we jang asep abah teh tuh keur aya kararepet teh kabutuhan ampun di pohara pokona mah tah kitu tah manawi hampura we abah teh terus kumaha wantun ka jang asep teh nya kitu ye da kasa aduh ya tuh da abah teh meureun atuh kasih sardu da kitu geuning kaayaan-na geuningan kamari ge kalah ka kitu teh we pokona mah da kasa deui atuh kasih sengko isina abah teh lah geus ka dieu lah kitu tah si kumaha ieu kira-kira na ieu mudah-mudahan ieu da teu ageng-ageng teh 100 tak kitu jang asepnya ieu sae bah alhamdulillah ditampi silaturahmina ieu ka dieu bah atuh nuhun pisan nya tos sarurumpaheun keteun simkuring ka dieu atuh nu kaduana mah aya insyaallah tenang we bah 125 ya kalem aya ya tenang we bah lah gitu pokokna namanya emang nak kanggo naon atuh abah teh jeung aduh ampun ieu mah ye emang si emak ka mana si emak kamari masa jag si emak teh balanja kamari kasih engko kamari teh penak sareng abdi teh dipayeuhun di dinya duka THR-an duka naon teh si engko teh si emak teh kuat karebo abah kamari mah mun eta ih penak sareng abdi teh kamari di dinya tah dukanya na
pamasian ti engko aduh ka memang balanya gaduh atos gitunya kamari teh gitu. Nawi eta oge kitu teh. Nya kitu teh giningan jang. Jadi memang kamari teh sabenerna mah pamasihan. Ti si engko biasa cenah lah kanggo abah jeung si emak cenah gitu. Heuh. Yang abah teh itu perlu teh lain keur naon gitunya istilahna teh. Ah biasalah saisi nyarioskeun abah teh. Gitu maksudna malah gitu tah. Hayya assalamualaikum eta nuju kalarempel geuningan. Di bumina Kang Asep teh ningan aya si abah heuh. Hatulan abah kumaha aya salarehat sadayana atuh Kang Asep ah. Aduh, kaleresan weh nya. Nampai teh milalian si abah kalau lompokna atuh saos si imah teh teu aya mun teu lepat dina ka ditu ka bumina Kang Asep cenah kitu. Atuh nu mawi we langsung we ka dieu. Geuningan kaleresan alhamdulillah. Aya di dieu geuninnya hatur nuhun abahnya. Heeh. Atuh abah teh naon aya naon ka dieu sagala. Aya naon abah teh ieu teh. Asa ku arari sincep engko. Bubu abah teh biasa we aya kararepet. Ka dieu manawi ka Jang Asep gitunya. Da bade ka engko isi abah teh tos ka Jang Asep ka dieu gitu. Asa soalna kan tos masihan segala rupa itu ieu geuning kamari sembako soalna segala rutina gitu. Karena abah teh aya keperugian, bade ieu heula ieu ka Kajang Asep ka dieu yeuh gitu karasan aya cenah gaduh nya teh kitu tah maksudna mah oh. Hayya kitu pisangnya. Atuh nyakeun alik kitu malah. Tapi kowe bade ditambihan tah aya teh aya amplop ya kanggo abahnya. Tampi ku abah je. Mudah-mudahan sing naon sing manfaat nya wahnya. Tah ieu teh oe tah henteu seueur-seueur tah. Mudah-mudahan sing aya naon kitu kaberkahanana kanggo salelea tah kitu pangintennya Jang Asep lolos pisan kitu. Muhun pisan kok. Perang